Yan, karena pernah kayaknya dia, aing mau ngomong serius sih karena dia. Bu, kayak ulah serius-serius sih. Ai ujung-ujungna nagih hutang nya kayak heula aing can boga minjem keneh leumpang dia. Iya, malah lebih serius tina hutang, lebih serius tina duit kan. Aing kawin ya aing. Kawin? Gusti ida to. KTP kara kamari nyeun ini langsung heng kawin bae. Aing dia mau ulang ngaremehkeun aing sepupu calon ayan edan mon. Pokona mah geulis dia. Eta mah bisa nyeun nasi goreng. Lalaki banyak. Birak-birak cinta itu enggak selamanya indah, Dek. Dia mah kuaringin gonjlengnya nyeun nasi goreng. Orang geus kawin aku mah nyeun emi deh, tutung, kasaatan. Hirup mah tentang cinta yan. Sanajan mi tutung, kerja di lebuna di dahar kau tami, menang jemaah tama. Aidana ngomong serius mah. Aing nanya, dia boga tabungan sabaraha, boga imah teu, boga mobil teu, pugu bikang kuari mah standar TikTok. Ih, pugu aing tabungan macan boga. Sebenarnya mah aing kawin modal semangat dong ya aing. Semangat na gede. Masalah tabungan can boga seutik-eutik acan. Semangat doang mato, teu bisa nyeun dia bayar listrik, teu bisa dia meuli sangu. Hayang dia unggal misahkan dia hayang dahar, pamajikan dia hayang dahar. Semangat neng. Bayar listrik. Pak, semangat Pak. Ngesi dia kalau bahan mikir. Aing meyan geus nu kitu masalah aing nu ngatur. Boroning jelema dia mah satu abg dimilihkan tu komo model urang jelema. Geus aing mah minta doana bae kana dia supaya lancar ka dituna. Doakeun bae nah lancar. Dia mah dong eta bae jalan ti dieu ka pasauran tak karak lancar. Dia mah eta kawin eta nya lain bisa ukur hayang lancar nya. Uba cicilan. Kumaha lamun dia engke boga anak HP dia parebut jeung anak hayang di YouTube. Encan deui pamajikan dia nya kumaha lamun unggal poe cek out Lazada jual deui paket. Dan dia telah lanjung. Nanti dia sensitif amat. Atuh geus teu aing ge nyaho dia ngomong kitu nama karena dia can kawin. Geus kolot ge can kawin eta dia. Hiri tadi kana aing mentak dia ngomong kitu, ngadeng aing kawin. Dia mah. Atuh dia jeung aing mah tuh beda. Aing ulah disaruakeun. Gati aing mah nanon ya boga perhitungan deui nya. Lamun misalkan kieu kumaha ka engkena. Aing moal kagegiraan aing mah. Tenang. Hirup mah slow, chill, skuy liping. Perhitungan. Dia hirup kitu bae mah yan, sampai kolot ge moal kawin dia. Nek sampai ira dia mentak dia ka keluarga can kawin, lobatin mikiri kitu lah. Hirup mah kudu boga resiko. Resiko. Ulah ngomong-ngomong resiko jeung aing mah. Resiko tantangan aing biasa ieu. Kopi beak eta resiko. Aing nyaho tuh yan, eta dia teu percaya. Kan geunah geus kawin eta. Kopi dijieunkeun, urang ngarak balik gawe disambut nya. Bahkan kadahar-dahar ge dicokotkeun lamun rumah tangga mah dia. Dia mah dong sinetron bae. Sinetron tuh to kitu ge. Dia datangnya dibere kopi, dipeluk hangat, dicium. Asli nama dia balik nya. Tabung gas beak dilupa ke jubur dia tah meuli tabung. Tapi kan setidaknya nya pan aing balik ka imah gitu terus aing baturan yang curhat, bertukar cerita gitu tah. Emangna dia nek ngomain gitar bae sampai kolot. Curhat jeung gitar naon jeung gitar. Teuing aing menjing gitar ge. Aing teu kesepian aing boga gitar ya. Modal gitar doang. Bodoh. Boga Debbie gitar nangge. Kumaha lamun dia engke boga anak HP dia parebut jeung anak hayang di YouTube ya DSLP. Balik deui, capek balik deui. Tapi nanti itu dong. Sisa, hayang di YouTube ya DSLP. Mau diulang jelema. Doakeun lancar. Isi tik dong anjing. Capek-capek dijawab hari. Lanjut.
rada gede suaranya. Bro, udah semangat neng. Ih, dia mah kalau bahan mikir. Ngisi aja. Kayak ngebleng terus aja. Gubag. Kumaha kalau bahan mikir. Ngeus eta urusan aing nu ngatur. Pokoknya. Audio udah dipencet, HD-na bae. Audio udah dipencet. Pasti. Eta tuan, bangsa. Cuma mau diterima. So tahu dia. Bating. Dendengan banget geus na geus Kuna tuh jadi pindah posisi. Maksudnya kan di posisi aing dia, ini kan balik pada. Jadi gitu.